Halo, Assalamualaikum. Abdi Yola Febriani Putri, Abdi ti kelas 12 MIPA 2. Dinten Abdi bakal ngebahas perkawis biantara. Biantara teh nyarita di harapan balarea, kalawan nu isina luyu jeung tujuana arek ditepikeun. Anu kaasup biantara teresmi nyaeta biantara ulang tahun, biantara riungan lembur, biantara hiburan jeung sejena. Anu kaasup biantara resminya eta biantara upacara, biantara sidang, biantara rapat, jeung sejena. Metode atau teknik biantara anu dipikanyaho nyaeta metode ngapalkeun atau metode nalar, metode maca naskah, metode ekstemporan, jeung metode langsung atau impromptu. Biantara teh geus boga struktur nu ilahar, nyaeta dibangun ku bagian bubuka, bagian esi, jeung bagian panutup. Sangka nepikeun biantara hadi jeung tertib, aya sawatara hal anu diperhatikeun. Sora atau artikulasi, lentong atau intonasi, wirahma, pasemon atau ekspresi, jeung pasang peta atau gestur. Eta sadayana anjeun tiasa sampaikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.